Aduh, bangun Ma, Ma, Assalamualaikum. Tapi suara ayam napi nih jadinya. Saha itu teh assalamualaikum. Ada ya tuh, Ma. Si Ma ning di dieu, Ma. Di pipir aing mah. Hah? Ayeuna teh pan ieu. Naon ujang? Sekarang teh hari Kamis penagihan, Ma. Teu acan aya ujang teu acan gaduh mah teh. Aduh, Ma, si Mamang kamari kitu minggu kamari ayeuna kieu. Oh, ai naon atuh ai teh gaduh naon dipasikeun ukur ke bangsal. Oh. Nah, arek bangsal kitu. Si Mamang sok ngalieureun duit abdi Mamang kan kamari ningaran. Da ai teu acan gaduh na kudu kumaha atuh. Iraha tuh, Ma, iraha. Engke minggu harap aing ngadaina mah teu boga boro-boro Berarti emak teh meureunannya minggu kamari teu acan. Tuh minggu ayeuna teu acan. Minggu hareup teu acan. Jadi semuana teh 80, Pak. Ya. Nya ke minggu hareup mah dilunasan da aing boga bangsal-bangsalna ieu teh. Mangga tuh mah bari bari. Oh aja atuh Si mama teu ecreug lain teu ucok eta gablek naon atuh kudu dibikeun ku aing. Suwek. Kasih atuh ieu teh nya. Teh, punten. Caring nih gede nih ruas aing. Teh, punten. Ka mana si eta teh? Teh, punten. Tukang kiri di teu euy. Sok bararaku arareueuh waktu ditagih teh. Amarah cenah jelema teh. Oh sia teh kok aing ge tenang lagi dibayar. Asa macam-macam pisan sia teh. Manus bobo meureun kitu. Da kege ku aing ge dibayar entok sok loba ngomong. Geus waktuna mah. Nahu atuh. Da aing tara hese kana hutang puguh mah yang ditbongolan ku aing sia. Ada puguh dibayar. Telepon deh. Sok loba ngomong da angke oge atuh. Oh, tadi kan mayar wae. Tadi kan mayar wae kitu mah ieu we atuh. Bos. Langsung bawa gebugan sekalian. Ajukan ke kantor polisi. Kantor polisi bawa, tong sok loba dedengean anak-anak hutang SMA ieu mah. Teh, are ka mana? Mau kamu mana, Kang? Aing teh ayeuna teh pan waktuna penagihan. Nya terang. Teh tos 4 minggu berenang. Jadi sadayana 100-eun gaduh teu? Nya Gaduh teu? teu nya teh can gaduh, abi teh gaduh 13.000. Aduh, si eta mah. Bieu ge batur teh. Aduh, tengenya nak. Piraku itu 13.000. Tong polisi atuh kan. Oh, da zaman ayeuna mah nu hararese mah kudu dikitukeun jadi babari. Moal Eta ge kadang-kadang dikitukeun. Boga deui teu ye. Aduh teu kenging atuh kenging polisi-polisi sagala Tidak mau tahu teh. Itu kan. Leuheung lamun sampe samingon 2 mingon mah nya ka sadayana teh meuneunan 200 deui. Ieu aya 13.000 kumaha ayeuna kudu janten atuh. Aing kan itu. Jangke Tuh, nelpon deui. Nya. Ya. Oh, mohon. Jebrodan we bawa gusur, beungkeut kawalungankeun jelema kitu mah. Tuh man teh ngaran. Teh teu. Geuning ya teh teu gaduh kumaha ieu 100 sebenarnya. Berarti 100 kurang di meureunnan. Nya muhun. Udah aya diskonan atuh Kang, tong ageng teu. Da atuh ari masalah pinjem buang mah teh aya diskon atuh teh. Ya nuhun atuh teh nya. Sami. Beli ka dieu heula. Aing untung we dibayar. Bangun rada ieu eta mah asa dibeungkeut-beungkeut kitu mah bahaya meureun. Moal aing moal minjem ka jelema eta. Aing. Samarupna meureun aing teh nya. Manehna ge ngabohong ku aing leuwih bohong deui.
Aduh, mati mabul. Ayo ulian lah. Aduh, siapa? Ampun ya si Embul. Bul, Sangan warek nu kitu we saban poe gadag sore isuk iya beurang. karunya tuh nandang ke poe. Sabada teh teuing teh hayangnya, ho? Wah, tayangnya. Kayak ngorek nu kitu. Kurangnya tayangnya, ka didinya. Lain teh hayangnya ka di dinya pan nyaho teh boga nanaon di imah teh barang siar atuh ka lalaki batur sia teh. Udah salah kita asangan gitu we gawe pisan. Naon gunana ngorek nu kitu da gunana. Di omongan babari jang ulak jang ngilek tarang ngomong ka si heueuh. Gue mana mah pagawean teh. Mana yang can? Usah ngomong maneh geus nyangu geus beres urang mah geus beres nanaon. Jeung naon darna? Jeung uyah Terah aku jeung ya. teu piraku Dari dari duit teh ya. duit sabaraha itu ribet kamari. 250. 200 di mana itu ngahayal? Mari make ngahayal 250 saminggu. Saringeun batur ngerakeun. Saminggu coba enggak mau di 250.000 di mana saminggu ngebeak atuh. Daang yang jeung paribasa jeung naon usaha ti bang kitu. Digada gitu jeung kitu. Ini nangan daang ke kebon kita. Juga pemajikan ngajeruk di imah cerewet we. Ini ka kebon-bon teh nyiuhan di saung euy atawa hanapkeun tangkal ah. Di dieu bawa teh gunahin euy, geus euy. Di dieu bawa teh. Ganah di dieu daripada pemajikan kan norowe cowe ngomong belakok ngomongna teh teu pararuguh dasar jelema lieur. Salaki teh hese usaha teh ngomong we hayu teu pararuguh. Bening tiis goler ngagoler ya lah. Kasaung hoream euy ditonggoh geus di dieu lah. Jongjon ieu ngagoler kieu. Jauh-jauh itu. Can aya nu kolot itu jauh di mana? Tinggal dia. Ada teh ku. Kan? Ari maneh? Di imah aya di kebon aya. Aduh naon sih eta maneh teh? Nutur-nutur we. Lain nutur gening aya di dieu. Neangan urang maneh. Lain neangan di teu keur neangan cau. Cicing atuh lah maneh mah Nah, ngaganggu we jadi pikiran teh. ngejoprak di dinya. Udah di imah ge cerewet wae sia mah geuninganan. Jadi kecerewet kumaha? Da sagala teu boga mah. Maneh naon atuh ka dieu? Nempo cau. Tadina teh tapi lah make aya nu ngajoprak. Ya nu nyingkahan tinganan. Jelas ningkahan lah da jelema bawel. Teu bawel kumaha? Sagala teh gablek mah usaha mung. Ini eta buktina ngadon molor ding di kebon ongko sia. Aya lamun aya cau da ditular sakalian ku sorangan teh yang nyaho jual sorangan daang ku sorangan ini.